Astagfirullahaladzim, ai si Oom. Ye, geus lila, Jo. Kumaha nih kilikan lahan teh, ah? Arek, hayu. Hayu tuh. Tah, ijo kan itu tuhnya parat ke ditu ka saung. Terus kuntuk lebak. Sebat tangka itu tuh sebat aja tuh jatuh kan itu. Tah ieu mah di jalan kan itu tuh. Adi tah nepi ka dieu. Hayang sabaraha Dun, ulah mahal-mahal. 23.050.788 perak. Asaku aneh harga teh. Mana tuh pamanyerna ngentah heula? Oh 1 juta tuh heula nya pamanyerna oh. Padikeun atuh. Kadun teh atuh juragan tanah. Cair oge ieu. Adun teh atuh bisaan juragan tanah atuh. Lain jelema eta eueuh gawe kamari tapa ayeuna silat. Naon sia kadun, kaditu mangkat sia kaluban. Keur naon, Cim? Asa moyan ieu moyan keur kesrek. Kesrek rasa sager, Cim. Tuh sia mah kesrek wah pagawean teh. Hehehe, geus nyaman kieu, Cek. Ih, gitu itu asih Cim. Ih, atul wae buol teh. Hahaha.
jeli taingan atul rasa atul teh cager teh seset atuh lah. Atul waju. Tuh si Om. Makin stres di rumah. Ya. Ih, aing karah sarua gelo na tungtungna teh. Lain ari si Om pegawai teh ngan tapa we ti baheula setiap aprok keur tapa. Beunghar hantu. Tapa we pagawean teh. Biasa jelema stres tah mah. Kade heula ilem mere beja. Naon Om? Kumaha aing? Dasar jelema stres tah masugan. Timah maneh keur naon? Naon Coneng? Lain, nempokeun si Oo mungkin dia mungkin parah. Oo, kudu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tuh, jelemana tuh. Kan cek orang oge. Tadi mah tadi kebon pagawean ngaromongkeun batur we hirup teh. Dasar ocin kesrek. Naon atuh maneh hayang kesrek urang? Golong atuh Mang Ocim. Naon maneh lain balik mah di ka ditu ah. Heeh rek balik atuh ah. Aing balik ah kalah ngagosip we ah. Om saling balik gerang ejo. Hahaha.
Kali itu saya balik. Ih, dasar si Om Gelo, arah ratu yang lagi dia.